Nyarian teu malas euy. Kasambut naon. Ieu. Juri kawe eta mah. Saung iya mah. Wah, bogana urang datang. Angkat di wae urang. Bisa masuk aya lewat si miskas ge si bom-bom we. Suka padamu dengan suka. Mang, Oh, mana dirinya? biasa mang, karawang we. Tahu. Bisnis teh kumaha tuh mang teh Bisnis mana? Bisnis mana? Anu kamari amang teh nih ngajanjikeun ka urang ari ka. Oh. Kiai. Udah. Mana eueuh teh ngante ku urang. Kamari urang teh jeung si bom-bom si miskar. Terus Biasa nengan emang can keneh. can bukan mang. Rata dulu nama itu sih eta ustad sih tadi nama. Anu urang ka amang bukan jadina ustad mah teh Tuhan jadi. orang teh terjadi. Anu teh nyaho da. Ya udah ada mah geus peuting atuh. Mana jauh pan ka ditu teh. Hah? Kumaha atuh? Wah, sukan deui we lah. Oh tuh Ya. bingung da. Eta mah geus peuting ya. Balik heula. Urang ge da. Ya. Awang we di dieu geus siap Oh, mang. ya. We, kemana we? Hei, eta si awe, gorowan kelakar ngagerem. Andai saja aku tahu sana begitu namamu, tak mungkin aku hadir. Wait. Tadi itu si Awe. Oh, waduh demit teh kan. Udah gitu, mana poek deh. Ih, ditinggal di kalaka jadi si awe teh ngaleungit. Nyok naon? Kebenaran. Lah kita ini lewat ka itu si awe, tapi ditinggal lihat juga si awe. Si Awe. Oh, urang ge tadi teh, urang dipanggil di hareup. Si awe teh. Deket urutan si Agus nih. Dirinya make jaket bodas. Ah, bener jaket bodas itu. Jaket tapi- hidung dia mah aslian lewat ka Heula dieu. gerak heula. Tapas kurang lempang balikeunnya. Papanggih deui dirinya di jalan. Jeung si awe teh. Heueuh. Jaketna kumaha eta jaketna? Make jaket hidung. Ditanya Nah. ku urang teh, teu nemalan maleos we. Pas Dieu- dilihat deui eueuh. Dia oge pan didinya keluar ka dieu ka handap ka itu awe teh siga si awe da jaket hidung lewat juga gorowan teh kalaka cek kakak ngagerem gitu Tuh bobosan ya. teuing teh mana ayeuna malam naon di ieu ayeuna teuh ngaka ieu Si urang ka saula. dia tinggal itu masih siga si awe tapi lap ngaleungit Nya tah. Saula. bener Kan baru dapat. untuk aya batur ieu Awe teh nyarian teu malas euy. Kasambut naon. Ieu. Juri kawe eta mah kabur ah. Kemana? Kunaon? Iya. Pan bete pepanggih si awe. Make jaket hidung awakna jadi gedenya. Pan biasanya sok malas. Si awe? Si awe. Jeung Jadi tuh. aneh di Emang? ditu Emang tadi di tadi oge ketemu di ditu Ini mah urang papanggih di
grup yang ke 100 misalnya pakai jaket bodas Hideung urang mah. masalah bisnis lah terus pas orang balik tuh panggil deui jeung si awe pakai jaket hideung tapi ditanya teh teu naik malam Sarua bikin. Sarua tadi oke pan didinya pas ningali teh si awe lewat da itu mah si awe jalan-jalan lagi gitu kan dina badan emang gede apa beda kok ayeuna makan tadi mah ka ditu nya heuh ayeuna geus di dieu deui kan aneh benar ya mah ya tapi benar si awe tinggalin Heeh, pakai jaket hideung. Kan biasa lagi sok malak ditara malak ini mah. ditanya tengah jawabnya Ngalewas ngaleungit tuh pas di tempur itu. bener Iya orangnya mah. tapi bi katinggal itu jalanan apa kena tanah Kena poso kena udah pokoknya nungkul nih. sah ayo aduh iya oh malah ini eta di mana ti saung lain dia Ti saung usah saha nih. Dia mah. urang ka saung lah anu ayo kayak itu lah urang Saung, saung itu saung Ayo atuh ka saung kieu ah. ayo kasihan atuh pulang mah saung mah Anter ke saha. Dari jalan peling kieu saung sebenarnya aya jelema. Semangat we. Tongol we usah saha nih ditongol. Iya we orang sorangan tong. Iya patung kain, Mas. Itu uci. Nyongcol gitu. Nah, itu tadi bisa nyu sudah iya, banyak diuji gue buat itu pabrik. Kerang di sini. Kemana? sawen mah tuh lah Orang saung. Wah, ya orang saung we nang lah. Wah. Saung lagi usah saha. Sini sekali si bom-bom kemana? Dia bareng jeung urang. Nah, bawa euy. Lah macam dilag-lag jurig lah. Mana urang. Mana atuh produk datang dari ini. Bukan balap ah, gimana itu tadi ya? Udah kemana? Ini bareng sih orang teh. Orang kencang ting sebenarnya. Si orang ya. Hey. Ini beda jaket. bener nih pokoknya di pos orang jaket kieu jaketnya beda kelak itu kenapa ke si awelan oge ya kapan itu punya cicing itu mau izin heeh tapi belum perlu curiga ya wah ieu terus sama aja gebogela tuh nya hirup mah hirup lain ya mah lain si awe lain ya mah Berwakeun mah memang. lain si awe lain ya napak asli Itu mah. Kurang benar-benar we. mana kenaon saja dia pan tadi di luhur Ah, tadi orang papangin jeung amang meureun. Duh, coba tanya heula aing ini saha ieu Ah, urang mah ah we itu. awe asli ieu Oh iya jaketna tadi ieu meureun. ieu mah papangnya di luhur ieu Nah, sama panggil pakai jaket ieu Naon itu? pas balik kene urangnya Heuh. ternyata balik nih nah berarti ini jangan panggil sarupa aja mana nggak pakai jaket hidung Urang tadi urang papangin jeung amang di luhur. aslian we Motor ka dieu. kurang oge tadi teh panggil coba teh bantu jaket bukan mana Bang, ada jaket di mana? Iya, jaket lagi. cara lagi sarua Jaket kesayangan, pan ieu meureun. tadi kurang mau panggil teh pakai jaket hidung
lain jaket kieu. Perasaan amang Aslian pas papa teh ditanya, Tapi We, ieu we, leutik, liburan. no. heueuh, Tadi mah badak. mah gede. Si Bom mah leutik. ewe Nah, katingali di tukang teh tina gaya buku tina awe, kan make jaket hidung. tadi mah iya tah si amang menghindar oge nyangun Ditanya teh we, tiba-tiba we kitu ngagerem. apa dah Kurang sarua ampun awe teh Si Aa biasa sarua malah deui. sana jam malah tadi ngaleos we ini kos juri di tempat teh ngaleungit teh Kira orang jadi ngadak-ngadak atuh bujur ya. Pantina aneh teh amun jadi Heeh. bujur. Mun batur berasa kana tarangnya. Jadi bujur atuh. jangan jeroan Kapan tadi ge urang pamit teh arek ngajeroan. Untuk ngurus balik nanti tadi jalan teh nya tapi panggil jeung mana yang make jaket hidung kan. Apa ge jeung ieu sarua deh kitu. Sarua make jaket hidung. Utam si ieu si A. Sarua matan. Ieu panggil jeung mana teh ge. buat sugan sulap meureun eta mah Pan Kan bete ada kaget buat pas kemarin ningali teh. tuh. di lama orang boga Hah? boga bakal lama itu ya Aya keneh teh ayeuna. teuing pun nama doang kestilo atau papangi Ada sih ya. Almarhum tuh itu mangihan. Ada mana ini kamu emang itu. Assalamualaikum. Salam. Ya, mana kemana tadi Aduh, reka. mana numpang gancang dah mana Rira itu udah Sepatu roda sih kan numpang ah. ber kareta ini lembangnya Pasti barang ya. barang papangi di jalan mah Urang mah teh keur leumpang. Sugan teh si awe make jaket hidung, da teu make jaket hidung. di mana itu Kan di bah luhur arek kadiekeun. Papalimpang. naon itu asa rame-rame teuing gitu ya Nah, ini tadi urang teh arek ka dieu, arek ka pos, arek ka dieu ka saung. Pas leumpang teh dina poe. Siga si awe teh leumpang di gorowan. We, dibangun yang gerem. Ya. Aseueuh. Tapi bener sih we. Untuk memakai jaket hidung. itu tuh ya baju kesayangan penurunan di bawah sayangan Tapi udah di si awe mah pakai jaket hidung. Wah, papangi orangnya pakai jaket hidung lu tahu apa pangitnya si awe pakai jaket hidung nyata. lain kamar gitu orangnya Maksudnya? iya ayo sih pakai jaket hidung di geran we Leumpang. Tuh nyata. Lamun ditempokeun ngaleungit teu. ngalungin Nah, urang tadi ngaleungit. Kata di tadi orang tanyakan ke si awe, suka bawa kemarin. Si awe bawa boga tahun-tahun jeung urang teh papangi coba kita tanyakan ke mana rupanya itu bisnis almarhum mah ya kan tadi lomokan kemana minta kopi hidung urang itu akeun ngandoana Allah balik lana yang sare atuh eta mah jang ambil sila pareun di ditu na meureun mana Allah mau balik lana teuing Wah, pusing gede ya. oh mana juga ya enggak ngaco gitu mah balik ke lah ya balik ini Sarua da urang oge sekalian. Oh, di jalan. Lihat tuh nya. Mumpung aya batur di jalan. Di panggil di jalan awe gitu di jalan di gede di lagi balik as temaka. Yang udut. mah Ini dia mah. mah Mah, teh. mending kene papangi nu tadi jaket hidung meureun teh dipalak nama dipalak meureun Beda deui meureun nya. tuh mana kurang mau dipalak wae sama kabur nipu we nya Wae mau bapana nyakar Heueuh, aduh. bener bapak urang pan lain itu oh berarti salah nempuh meureun nya urang teh mengkol buat balik kalau tuh mau doy teh Tahu jeung lah orang yang urus dia balik lah emang nunya assalamualaikum salah Itu nih. iya mana kamari ngawado ka urang arek meuli kopi jeung udud lain kieu nya naon kieu naon Naon aing aduh kitu
warung banyak. Warung teh nutup di warung geus lagu lama gitu mah. Aslian eta nutup ditungguan keluar geus we balik gitu ya. Atuh yang balik deui. Ngomong lah banyak balik di areueuh geus areueuh geus we balik Lagu lama itu mah ieu. Kelak kelanya. Yang jelas mana ke urang. Mana aturan datang di kadi itu kan urang teh nungguan meringis-miskan. Kan zamannya kan ditutupkan geus areueuh geus Mana mah lagu lama datang kembali ya gitu mah tuh. lagu lama kisah lama. Oh, sorry. Oh, kisah lama terulang kembali. Yang terulang kembali. Oh, sorry. Aya yangan nya. Oh, yang terulang kembali. Mana ada balik yang nungguan Nungguan tuh orang warung cuma dibuka nutup ini. Make balik katanya kan ya. Urang nungguan bilang purungit ieu. Menurut belaan nungguan di luar tuh dibuka-buka. Atuh mah dohoran meureun. Hijil nya wae da maning sama angin lalu. Oh, Dia kan lalu. berlalu eta mah. Kumaha. Nyamun. Naon? Nyamun. Naon? Dia naon? Cuman angin lalu meureun. Eta nyaho maneh. Kumaha. Anggap we itu. Bos. Bos. Nah, tadi ke mana, Bung? Serangan ini ki anak. Tadi Pernah rek saung ka dieu. Tadi pepangin dengan teh ka dieu. Saung teh. Malam naonnya? makan. Terus beres ngaji euy. Kamu di rumah gua main ngaji ge tadi. Oh, ngaji naon? Kasih. Yasin. Oh. Bisi ngaji. Ieu. Nah, Dan alif petasa. Kan kamari belikan deui hon. oh baik kan dia mah Euy nama beak duit nangis ka mana meureun? kan seradahan karo. Pan maneh tukang palang lagi meureun ha. Aya Kita mana ke mana? Eueuh. Biasa nama berako eueuhnya. Urang kudu belikeun kuduaan ci awe. Oh, burukeun. Eueuh tau tuh duitna ge Oh, mah. wae ka mana pasti percaya urang mah. Teu mawa duit. Mana eta ieu naon ieu? Wah, Ieu aya duit. Aduh. Eueuh, Ieu naon lain lain eta mah. tuh ieu duit naon ngabohong mah mah. Eueuh. Wah, ini kan berikan duit orang mah. lumayan. Nah, balik kan bohong sieun we kurang di kata bener Sakit itu radar. Oh, deui eta mikir. eta mah geus jatuh. Eta mah utangnya. Utang kudu dibayar. Bagus tanyakeun utang mah teh Berapa dibayar. persen? Lain dia ngomong-ngomong si Apong kemana? Ini juga manis barang poin teh. Pang. Biasa sok tiluan nih nyet tadi si Apong. Kemarin disampur juga orang Trio wek-wek ini. Bebeknya Soang. Soang. mana bangsa. ini kalkun. Ada balik ah. Bali. Cuma duit terus dicokot. Jadi gila tuh gila di urang gila. Oh. Gaya ah, balik ke lanya. Mana? Lawan Pak Eta duit terus dicokot, tidak kerudur belikeun guys. Arek orang dibeli. Ada utang namanya. Gaya ah, dua aninya lah. Ya. Lewat dua lah. Ya balik balik lah tuh lah. Balik. Mau nyambung wah di mananya? Sarua jeung mah oge eta sebenarnya ramai teh. Adi kudu diomongkeun mah. Keren yang itu kayak ke dewek sih. Naon? Kudu tah duit tah. Jadi Doang ke kurang dibeli. Ngawadul kemarin kita bareng tenang juara gana. can. Naon? Ini sini gini nih. Gitu.
luas kurang nih. Udah naon itu memang kos nu. Oh, bukan saya naon tadi itu. Kayak mah. Ngajo. Udah tuh, yang udah banyak sarua berangan itu. Hidung-hidung sampah. Saya orang balik duit nih, Mas. Har. 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 Bisa deh. Har. Naon sih? Oh, naon? Ada nih cai bieu sih nih. Yang nyocain nahan urang lempang tah. Iya tuh. Oh, Cai ket boboan nih. Katanya mau piring euy. wah, masak bener. Hah? Parah ya. Oh, benernya. Nah, mana? Ayo, gue Ayo, Ih, curiga kan. Orang kemana itu? Kemana na? Balik. Kayak uji deh kali ini. Tewe biwe. Baru mana kenaon eta naik itu ke monyet bekah nih. Turun. Kerja orang binanya. Naon oge monyet bekah mana euy? Amit bekah. Trek-trek kerjanya ke monyet mana? Oh, sian kumaha sieun mah meureunna. Oh, naon urang sarua sieun. Make kadinya ka mana tadi? Sieun eta naon ka dieu teh saha ucing atuh. Tujuh-tujuh datang. Bom beureun. Bom kan balik sih bom. Kayak bisa ngajailan. Terus teuing katanya. Taman tadi itu tuh. Orang enak kok balik wae. Atuh ini. Sieun baik lagi. Warung lawe nama malurutnya. Kamu Muka we beneran. urang kene tuh. Sekarang ya. Wih, boga jam ayo Wae. rada legek di maning. Kokok. Kokok banyak jadi kokok kan. Tuh, gue, hah?